loba salah sahiji wewengkon nu di Jawa Barat. Wewengkon nu subur tur loba tempat wisata. Salah sahijina nyaeta Situ Bagendit. Ieu carita ngeunaan asal-usul dibentukna Situ Bagendit. Zaman baheula di kalereun dayeuh Garut aya hiji kampung anu pangeusina loloba tani. Lantaran lahan di kampung teh kacida suburna jeung teu kungsi kakurangan cai. Sawah-sawahna sok ngahasilkeun pare anu loba pisan. Tapi sanajan kitu warga di eta desa tetep miskin jeung kekurangan. Harita keneh rada poek. Embun-embunan masih ngagantung dina dadauna. Tapi warga geus buru-buru ka sawah. Poe ieu panen. Maranehna metik pare nu koneng tuluy dijual ka tukang cengkulak nu ngaranna Nyai Endit. Nyai Endit teh jalma nu pangbeungharna di eta desa. Imahna mewah, lumbung beasna kacida gedena. Lantaran kudu cukup keur nampung beas anu dibeulina ti sakumna patani di eta desa. Sumuhun sadaya patani, jeung para petani henteu daek ngajual hasil bumina ka Nyai Endit. Maranehna maksakeun ngajual kabeh palawija kalawan harga anu murah. Lamun teu daekeun repot jeung parentah Nyai Endit, lajeng upami beas-beasna beak. Aranjeuna kedah ngaleuyeuk ka Nyai Endit kalayan anu harga ngagelembung. Wah, irahanya nasib urang loba. Abdi teh kiat hirup sapertos kieu. Kunaon nya Allah teh ngukum si rentenir. Ribut atuh pilih aya ngadangu urang mah kudu sabar oge oge bakal aya ganjaran anu halus pikeun jalma anu bisa jalma sejeuna. Ingat Allah mah teu pernah bodoh. Baca kumaha kabeh pare geus dibareuri. Geus atuh nyi sok we pariksa leuitna da masih aya keneh pare nu di luar can diabuskeun. Terila maranehna bakal bareakeun pare tuluy meuli ka urang bakal leuwih beunghar. Halus tinggallian para patani bere palajaran ka saha wae anu teu nurut. Buat baeut ya, Bu. Kumaha ieu Pak? Beas di imah rek terek CF. Duh, mesti Urang kudu meuli beas di Nyai Endit. Komo ayeuna mah hargana 5 kali lipat ti baheula. dieu si Nyai Endit mah. Duh, mesti kasihan abdi karinganan kanggo nanggung beban. Hiji santen anu panas dituntung desa katingali aya nini-nini kolot leumpang ngahulang. Manehna ngaliwatan wewengkon padumukan kalawan tinggal pinuh ku karunya. Manehna leumpang ngajuk-juk ka hiji warga nu keur nutuan beas. Punten, badan duduk. Teh nyani aya naon? Gimana? Abdi tiasa ngendakan jelma pangbeungharna di ieu kampung. Nak calik ceula atuh nyi. Maksudnya ini teh bumi Nyai Endit. Deket atuh nyi. Ini langsung lempang kadugi simpang tuluy main korpa keca. Engke nini ningali bumi anu kacida gedena. Emangna aya piogi naon ka Nyai Endit? Nini nganyunkeun sedekah. Ah moal dipasihan ku manehna mah atuh. Ah kan bae, Nini ngan hoyong terang sikepna kumaha. Kami aya jelema nu main ka bumina. Sok ayeuna gerak pangbejakeun ka sadayana geurang ngungsi. Sabab bakal aya cah ageng. Ah nini masuk ngabodor wae. Emangna aya cah dina usin palodo. Ah Nini mah teu bodor. Sok we ayeuna gerak siap-siap bakal aya cah ageng. Aduh, mending ngeunahnya jadi jelema beunghar. Hese rek meatkeun duitna. Hah. Tunduh euy, rek sare heula ah. Hah. Aing di mana? Endit, maneh geus ngadoreksakeun warga Salalembur. Geura tobat. Saacan Allah nyebut nyawa maneh. Saha maneh natur-natur aing. Ah, geuningan mimpi. Tapi kurang dititah tobat. Lamun kurang tobat, di mana urang dahar? Ah, aya-aya wae. Ah, percuma beunghar oge.
hari teboga salaki mah jadi inget kasih papa. Sementara eta Nyai Endit nuju tuang reun anu ngarareuna. Oge bara centengna. Nini barang main. Anjog ka hareupeun imah Nyai Endit, langsung dihalangan ku centeng Nyai Endit. Nini keluar di teras ieu ulah nepi di kotoran ku suku maneh. Abdi ngan hoyong nyungkeun sedekah. Pasti lu dinten abdi setuang. Papar kacida. Sa maneh? Emang orang bapak maneh? Sok irit ka ditu. Endit gerak keluar. Urang naik menta dahar. Sa, hasil ngomong-ngomongan di luar. Kaganggu pisan urang keur dahar. Aing teh saha? Kagorowong hadeupkeun imah urang. Abdi ngan hoyong minta dahar. Endit, salila ieu Gusti geus mere rezeki ka meuli ka maneh. Tapi maneh teulit. Jaba warga di dieu loba nu sangsara gara-gara maneh. Maneh bubar dahareun. Kuring ka dieu minangka balesan di doa-doa warga nu sangsara gara-gara maneh. Lah, cek hukum kuring. Teu salah ieu teh. Teu ningali kuring loba centek. Sekali keok mah geus we pae. Kudu repot-repot. Ya walian ini. Lamun kita mah sama kita ngabagi urang mah bisa. Alah, centek. Cabut ieu tongkat. Mun geus cabut, dari marane dipotong. Si centeng nyobaan nyabut itek si Nini, tapi najan geus tilu urang ditarik, itekna tetep terobah-robah. Ah, maneh mah tenaga gede teh bisa nyabut ieu ieu. Endit, ieu teh ganjaran jang maneh. Ieu cai teh cimata jalma-jalma nu sangsara gara-gara maneh. Harta banda maneh bakalan tileuleuk. Di kampung ayeuna aya hiji danau leutik anu endah. Jalma nyebutna Situ Bagendit. Situ hartina situ jeung bagendit, asalna tina kecap endit. Sababaraha urang percaya yen sakepeung urang tiasa ningali lentah sagede kasur di handapeun danau. Cenah eta teh jalmaan Nyai Endit anu eleh kabur tina bubu caah.